kene gitu. Ya, Bapak. Lain atuh aing. Saha atuh? Aing di mana? Wah, naon ading aya kene si gareng ada di ditu. Oh si garengnya. Lain atuh. Aing nam suling. Aya kene gitu. Aing hayang nyawa aing. Hayang naon? Hayang naon? Ngomong. Hayang rana. Allah, kayak kieu mah. Aing hayang sinen. Ngomong sinen mah dipikeun kudu bogana ge. Sok. Aing hayang disawer ku Mang Aceh Baso. Lamun hayang disawer ku Mang Aceh Baso. Bakat cager moal eta, ha? Lamun nyawerna gede aing dek cager lamun saeutik mah. Cilaka atuh lamun kitu mah. Bayana Mang Aceh. Boros ya Mang Aceh hayang disawer. Mang Aceh bayana Mang Aceh. Ari hayang payu dagang aing sawer Mang Ieu si Aceh. gareng ge hayang pangih. Sok Mang Aceh ge keur ka dieu. Mang Aceh ke wae. Sok. Buru Mang Aceh aing mah moal cager can Mang Aceh ka dieu mah. Cilaka lamun kieu Mang Aceh ge. Keur turun ka dieu tuh, da maca gitu Mang Aceh we batur. Ade dawala lamun Mang Aceh cawer bagi duanya jeung nu ngomongnya. Gampang. Mang Aceh tulungan Mang Aceh. Keberotangan. Lawan nu keper oh Mang Aceh aduh. Punten teh kasembuhan lah kumaha atuh ieu. Lamun teu ku Mang Aceh ieu maca keur. Aduh, Mang Aceh gede kulo hairu kasiron sing payu dagangna Mang Aceh sing gede batina sing barokah duitna. Apa geus ku Mang Aceh? Ain daloba di dieu teh Saha deui eta? hayang disawer ku bos motor Kang Herang aing mah. Kang Herang. Kira kota apa Kang Herang? Cilaka lamun bayana Kang Herang ieu. Maca kitu Kang Herang mah ieu. Kata sawer Kang Herang burus ya Kang Herang. Lamun hayang Sok geura cager era. Era sok cager. moal ka cager coba kene bayareun aing mah can kecek aing mah. Bayar MC teh mah teh amun teu disawer ku Kang Yoyong aing mah hayang disawer ku Pak Yoyong. Urus ya Pak Yoyong teh aku dek lanjut teu mawa duit sia teh. Urus ya Urus ya Kang Yoyong. Gak usah aku mah kemarin ke digawe di bangunan si awas guys. Urus ya. Lain cerita apal persis gitu ya. Aing mah leluhurna apalan. Jeung sakti aing. Kamari ngajual domba biar aku sia. Urus ya Kang Yoyong. Hari hayang kawin deui sia saburu. Mana Kang Yoyong daya eueuh. Singer we. Eueuh aya dihareup pake kopiah ka ciri gua itu. Aing mah sakti. Ka ciri. Da deuketihan. Aduh, aya tah. Timang aya bener ieu teh atuh. Oh iya ya. Ustaz Arif. Bayana Pak Ustaz yang kata Tuhan. Aduh, Pak Ustaz ada kumaha ieu teh atuh. Nega gitu aing lebih ka sepuh. Tadi ieu mah tak cek aing teh tanggung jawab tadi. Ngerakeun tah. Aya Ustaz teh gitu. Ustaz aya. Hampir aku aya si hawa sebut ka masjid gua di paehan tuana sia. Aduh.
tanda bikin kaki itu. Nya. Makin jauh adik jauh nuhun Pak Ustad ayang disawer deui Aduh ngerakeun ku pamit aing mah pamit bos kiripit malah eta ngerakeun untuk ngerakeun aing mah butuh lagi gitu mana gerak cager mau cager aduh mah tuh Mang Amin aku mah ieu teh atuh siap bro aduh Mang Amin bro Amin aduh tak ieu si gareng mah teu beunang dicareka teh mongana make ketanggung jawab belum kieu aduh bro Amin ketempuhan ieu bawa saya Amin nuhun Amin sekalian jeung Pak RW coba Pak RW eta anu ieu mah Kiraku RW teh gablek duit acan aya RW Pak RW makanya wayang segala atuh Pak RW jadi kudu nyawer si RW ya cager ah ngerakeun ah yang cager wae cager ah urang kalalang anjing aya dukun kelak-kelalan aduh dalam seblot kerok sugan aing aduh nah itu mata kere akibatnya kak saya mah euy tapi pinter